Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Palawargi sadayana dina edisi anu kagenep ieu simkuring bade medar perkawis cacandran. Namung sate acana urang kupingkeun heula kawih Bandung sanggian Mangkoko Koswara anu dikawihkeun juru sekarna nyaeta Ida Rosida Niningka produksi Yayasan Cangkurileung Mangkoko Bandung. Mangga wilujeng ngadangukeun. Bilih sakaten ngaheuleang, mangga. Bade ngiring ngaheuleang. Tah kitu palawargi sadayana dina rumpaka lagu Bandung anu nembe aya ungkara heurin ku tangtung sareng kota kembang.
Lupi heureun ku tangtung eta nyandak tina cacandran Bandung heureun ku tangtung. Cacandran anu sanesna Sukapura, Ngadaun Gora, Sumedang, Ngarang-rangan, Cianjur, Katalanjuran, Wanayasa, Macangkrama, Pangandaran, Andar-andaran, Banagara, Sor, Katengah, Galunggung, Ngadeg Tumenggung. Cacandran teh kalebet kana pakeman basa atau napi idiom dina basa Sunda. Sakumaha umumna pakeman basa cacandran oge tos puguh entep seureuhna, tos puguh susunanana sarta teu tiasa dirobih ku hal-hal anu tiasa ngarobah kana harti, ngarobah kana maksad eta pakeman basa. Anu kalebet pakeman basa dina basa Sunda salian ti cacandran teh uga kalebet paribasa, babasan, teras deui caturangga kuda, teras naon anu kamari di Pedar Kusimkuring rakitan lantip eta oge kalebet kana pakeman basa. Cacandran teh gelarna mangsa bihari kapungkurnya raket patalina sareng sajarah anu ku alaman ku hiji daerah janten cariosan sumebar teras janten kacapangan eusina nataan atau nerangkeun kaayaan hiji wewengkon kaayaan hiji daerah dina hiji mangsa sok aya anu nganggap cacandran teh tujuman kana hal-hal anu bakal kasorang padahal salasna mah teu kitu nya eta mah kaleresan we naon anu disebatkeun cacandran kabuktosan mangsa kiwari jadi teu aya tujuman dina cacandran mah tadi ge disebatkeun rakat patalina sareng kejadian kapungkur gitu. Contohna wae cacandran Bandung heureun ku tangtung. Eta cacandran teh muncul sabada puseur dayeuh Kabupaten Bandung dialihkeun ti Karapyak di dayeuh kolot ayeuna nya ka sisi Walungan Cikapundung nyaketan Jalan Raya Pos tahun 1810 tah nu ayeuna pendopo Kabupaten Bandungnya di alun-alun tah eta dialihkeunna tos harita. Zaman Dandes, zaman Mas Galak, Marskal Dandes, Mas Galak coba saurang mah. Padumuk Bandung beki gegek bae anu ngagelarkeun cacandran Bandung heureun ku tangtung. Dugi ka puseur deueuh Karesidenan Priangan oge anu kawitna ti Cianjur nya. Kawitna mah di Cianjur dialihkeun ka Bandung tahun 1834 kaleresane kiwari kabuktosan pangeusi Bandung langkung gegek upami di Bandung dibandingkeun sareng wewengkon sanesna di Tatara Sunda. Nah saperti anu tujuan Bandung heureun ku tangtung dalma eta mah kapungkur ngawitan rame Bandung harita komo sabadana aya kareta api nya kareta api di Bandung. Kareta api teh eta penting pisan kanggo kamekaran hiji daerah mah hiji kota mah. Infrastruktur harita zaman Walanda anu kacida ageung mangpaatna eta kareta api. Cacandran Sukapura Ngadaun Gora raket patalina sareng Raden Tumenggung Wiradadaha Dalapan Bupati Sukapura haritanya tahun 1811 eta Bupati Sukapura teh dicopot tina kalungguhanana ku pamarentah Hindia Walanda. Harita mah tos ku pamarentah Hindia Walanda nya teu ku company deui da POC company dibubarkeun tahun 1788. Sabadana Temenggung Wiradadaha dicopot, Dalapan dicopot, digentos ku Raden Temenggung Suryalaga teueuh Sumedang. Raden Temenggung Suryalaga teh raina Pangeran Kornel. Tapi tahun 1814
Raden Tumenggung Wiradada Hadalapan diangkat deui janten bupati anu ngagelarkeun cacandran Sukapura ngadaun ngora anu ngandung hartos hirup deui pucukan deui anu tadina bade muguran teh anu tadina ngarang-ngarangan teh gitu nya. Nya tadi papandaikeun tadi teh kana Raden Tumenggung Wiradada Hadalapan anu parantos dicopot diangkat deui gitu ya. Dihirupkeun deui. Da kapungkur mah upami anu janten bupati di Sukapura nya kedah tuluhur teh aya rundayan Sukapura. Di Sumedang kitu kedah aya rundayan, Cianjur kitu kedah aya rundayan gitu ya. Kapungkur mah gitu. Henteu sadayana daerah kota atau napi wewengkon aya cacandrana. Mung daerah kota atau napi wewengkon anu umurna kawilang kolot bae tur kahot anu sok aya cacandranana teh upamina wae Imbanagara. Eta Imbanagara teh di Ciamis kalebet wewengkon anu kolotnya sama aya Ciamis teh Imbanagara heula nu mawi aya cacandrana Banagara Soraka Tengah. Urang dinya mah nyebatna Banagara. Ari nu kaceutna Imbanagara. Teras deui Wanayasa. Eta Wanayasa oge nya langkung kolot tibatan anu ayeuna disebut Purwakarta. Anu mawi aya cacandrana Wanayasa Macangkrama. Komonya seperti Cianjur gitu, Bandung. Oh eta mah eta lebih Sumedang, tah komo Sumedang mah langkung kolot jeung sanes-sanes di tetar Sunda mah. Tadi oge aya ungkara Bandung Kota Kembang. Tah eta mah kalebetna kana lalandihan. Sanes cacandran nya eta mah. Lalandihan, ketelahan gitu ya. Bandung katelah kota Kembang. Bandung dilantih kota Kembang. Lalandihan sanesna Garut kota Intan, Tasik kota Resik, Bogor kota Hujan, Cirebon kota Udang, Ciamis kota Manis, malah anu nyebat kota Galeno. Musik kana seueur di daerah di urang seueur anu landihan kitu teh. Pemina wae Subang kota Ganas. Teras deui Sumedang ge akeh landihan Sumedang kota Tahu ya. Teras Karawang aya kota Pangkal Perjuangan, Bekasi kota Patriot, Cianjur kota Santri ya. Aya deui anu nyebatkeun kota Tauco, Cianjur kota Tauco. Teras Depok kota Petir, Majalengka kota Angin, Indramayu kota Kuda, Indramayu kota Manggah. Indramayu kota Manggah, didinya seueur buah debat kota Manggah. Teras Kuningan kota Kuda, mawi tuguna ge Tugu Kuda di Kuningan mah. Eta kalebetna kana lalandihan anu kitu mah nya sanes cacandran. Cacandran oge benten sareng uga deui. Tah ieu ari uga mah aya patalina sareng tujuman. Tadi nu aya tujuman kaayaan nagara mah. Kaayaan nagara kaayaan hiji wewengkon nu baris kasorang eta disebutna uga. Anu matak dina uga mah sok aya kalana sok ngawitan ku engke mah jaga mah anteng pilamun contohna wae jaga mah jang Pulau Jawa bakal ditingker ku beusi kabuktian napan aya rel kereta api eta uga lebat nanya. Hampir unggal wewengkon anu kahot anu kolot anu sepuh ya pagempungan aya ugana di aya uga Pameungpeuk, aya uga Cilaut Eureun, aya uga Cigugur Kuningan, aya uga Bandung, aya uga anu ti Sukabumi gitu. Seueur ugana teh gitu nya. Tah perkabis uga mah engke urang pedarsa deui rumargi eta panjang langkung panjang ti cacandran nya uga mah. Palawargi sadayana rupina wae mung sakitu ti sim kuring.
atuh sim kuring miharep para wargi sadayana sabadana eh ngadangukeun padaran sim kuring oge masihan subscribe atunya lah teras non ngejempolan atau napi ngabagikeun deui ieu saluran supados langkung seueur anu tiasa ngalap manfaatna kana ieu pedaran. Hapunten upami aya kelepatan sakitu baheula sim kuring. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.